dilestarikan dina Al-Qur'an surat Ababil kumaha mimitina ngaji Ababil atuh kunaon mah haji we daek ngarendeng kieu hai gegeraan surat Ababil kumaha mimitina cepet tabat siada hai coba tabat coba bala kebodoh ieu ya Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tab wa arsala alaihim tayran ababil kapanggi coba tabat coba baca bala kebodoh ieu mah tah mandak urang lamun maca surat Ababil diamankeun tina bahaya diamankeun tina ilmu sihir diamankeun tina ilmu teluh nu endek ngarusak ka urang insyaallah dijaga baca surat Ababil 40 ulah napas 40 kali ulah napas namun teu kuat 40 10 masih tilu berarti kena teluh teu kuat kena teluh di tahun penyerangan Raja Abrohah disebut tahun gajah lahirlah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah encan aya hijriyah tahunna Masya Allah di tengah-tengah kos kitu Kangjeng Nabi lahir tengetkeun ku urang teh sejarah 12 Rabiul Awal lahir Kangjeng dilahirkeun Kangjeng Nabi di tanah anu mulia Mekah diutus Kangjeng Nabi numbawa utusanana makhluk nu termulya malaikat Jibril dibere utusan risalah moal aya 2 keistimewaan jeung kemuliaan utusan dengan utusan risalah dibere mukjizat anu paling istimewa dibandingkan jeung mukjizat samemehna moal aya bentukna Al-Qur'anul Karim